cuma lulucon belaan jai ranteng genggerong kemana sing sumanget atuh ijah aya hampura lain ijah narimul ijah Amerika siap dikir dikodean ku sim kuring ece wayahna kudu dikir ngan dikodean lamun leungeun sim kuring can ngeupeul tong waka eureun dikirna sia yo perjanjian itu kenapa kau yang berjanji tapi kau yang mengingkari pancek cek sim kuring teh tadi teh geuningan lamun panangan sim kuring can ngeupeul tong waka eureun nah make bet eureun panjang teuy pan euceut teh hayang nu panjang laqad kana lakum fi rawasan umi nikmat mantap capek gitu saanu capek baik dawing mah cabeke di barokah lain bapak-bapak mah sentimen ka aing teh dibayar ikhlas aja sim kuring maka Gusti Allah bener pas sim kuring promosi untuk 2 bulan ini mulut silih mulut sim kuring ngondang ka sim kuring gratis rengekeun panitia gratis kauing mah geus pesa ongkoseun ge jadi aing mah ceu ayeuna mah ngan ongkos ka Mekah 2 balikeun lepasan hampura da kamari teu nanyakeun tak ayeuna dibejakeun kudu nama penting ayeuna teh ka Pandeglang we ceuk ngan era we ka kakang ti heula ngona mangkaling badag kitu teh aing kudu bejakeun mah tapi da bejana sarua di dieu oge ngan dipikir deui kuing teh nek naon di ka Pandeglang eueuh nu ngonang sesuai ka dieu lah Masya Allah da becana di dieu mah loba dulur nah kuasa loba duit wae duit duit Masya Allah ya Rabbana Karim jadi ibu pek baca Al-Quran singeunah maca Al-Quran teh ku seni mapan jadi rawasan leres abah ketika kori maca Quran disenikeun pan ya Allah kana hatena ge sing seret dat leres teu Masya Allah matakan pantes pas saur Kangjeng Rasul pahapunten sim kuring maca Quran dihaleuangkeun lain hayang kapuji lain cari sensasi kan diparentah ku Kangjeng Nabi teh zayyinul Quran bi aswatikum pek gindingan Al-Quran ku sorak-sorak aranjeun kabeh jadi maca Quran teh kudu dingeuna ayeuna ngimaman teu make seni da teu geunaheun atuh ayeuna Pak RT jadi imam teu bisa seni Al-Quran dah bubar imaman maghrib Pak RT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi pilih cek makmumnya amin teh kacau tidak riweuh teu liweuh tapi ketika imam sora alus panjang napas apal seni baca Al-Quran eueuh jadi imam RT siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
ku seni. Mata aya pepatah mengatakan hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan lebih mudah, ketika hidup dibarengan ku seni akan terasa indah. Leres. Mata Al-Qur'an pun teh make seni. Adan make seni kan raweseun komo adan subuhnya Abah, Masya Allah. Celengkeung adan subuh, imah lain adan subuh teh geus kolot. Aki-aki 70 adan. Di dia aki-aki budak ngora. Budak ngora umur 70. Oh, dah Abah tadi mana hari subuh-subuh teh festival aki-aki. Masjid di ditu goleueuh aki-aki. Masjid belah dia goleueuh aki-aki. Ngan ari aki-aki mah da sok tangina, sudangna teh da sadar diri. Terengusan. Aki-aki mah kompak jam 3 teh geus harudang teh. Masya Allah, ari kanami geuning sok ribut bali nek digelong. Ari buntu geus nek bea, nya ngomong ge jadi balelol. Komari bulan puasa ucung ningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari samut buntu geus eueuh ngomong ge jadi balelol. Wah, don dilu ulalaun direungeukeun teh naon ari siapa derengan teh waos kantun tilu palalaur pemeronan tujuan si Abah mah waktos tabuh tilu salalaur ngan ku sabab untuk geus bea jadi balalaur. Tapi insya Allah di dia budak ngoranya insya kade ulah cara di ditu imah di ditu ngan kurang dia nurutan. Masya Allah ya Rabbana Karim tadi udah aki-aki mantes ini akangnya Masya Allah reang bebujian geningan jumangga ka warga masyarakat kampung Naringgul gara-gara ruga gerak kacarai hari geus kacarai maneh sadare deui ge tolol aki-aki ongkone tahu udang tapi kita molor langsung pujian jang eta aki maneh jang eling umat na teu areling. Masyaallah celengkeung geus lila-lila mah datang CS na aki-aki deui kulutra ka masjid ge gigireunana ngiluan pujian kuningan Allahumma sholli ala kalapa eta ngajakna la kalapa subuh-subuh udah geus pikun ngaranna ge aki-aki atuh budak ngora ku pamuda urang nalinggul anu panjang napasna sorakna alus keleueuh budak ngora urang nalinggul. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kira-kira lamun di kampung Naringgul aya nu adan model kitu harudang moal. Ayanu hudang nama kabeh ngalut ngeungkeun ngabandalut ngemat-ngematnya tangkina ngalut jeung ibu-ibuna rek naon